suku pangariyo di hamba dina cara mubarakahnya eta ngaras kali siraman calon pengantin istri sekali Bapak Bapak kersana sempurna tidak jantan calon pengantin istri sekali biwa sedenget ayina sampai kadang pergi kalau lagi jembar paman sanes katut saja bina tokoh masyarakat tokoh agama paling hati syukuri tetes nami balagis salon make up dinten aina badai sebenarnya diri mancen di tugas karena sangat pemimpin kanggo sinaman kali ngarasna nya eta Neng Fitriani Puji Lestari Madahu penjatuh keramik insyaallah dinten enjing bakal tinakanan kabiduyungan jatuh keramik jantan raja sedara ratus sehari namun waktu sekali bewara kadang wargina sampai ramu ada dia bertempatan daya lian teh hijining sanes sami amu mulai adat atanapi tradisi sholawat kali salam mungkin salamina orang sampai dipahkan ketunjunan alam sadayada habibana wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepala kula wargina gambar sahabat dan juga orang sadayana salaku umat dan masih tumut taat karena ajaran Nabi ke akhir zaman amin ya rabbal alamin sekali ibu kali bapak Lorobo hormatan sempurna sadayana ini nantinya acara pengintin di neng aras kali siraman neng Fitri amin ya rabbal alamin anu kaopat bager tinggalin dinten aina mama sedarang bapak anu saukur hiji neng Fitri dinten enti ngagaduhan bapak di mamah teh dua sok sanajan mama batur apa batur tapi sanes kitu bager dinten enti masa sebatan teh mamah martua kali apa batur tong di biji-biji tong di saha-saha sami bagan eta kanyaahna tinu janten mama tinu janten bapak tanya hiji kasanes tanya lian hiji nusa surti bagernya anak kahidup salira nusalira angkat tarakat derajat jeung martabat mama jeung bapak salira anu kalima bagen seingat kana rukuna Islam syahadat sholat sanes kanten sajabina eta pedomana tihang jeung agama saupami salira bageuna takun ka Allah rajin ka Allah kutihangna pedoman agama eta insyaallah rumah tadi bakal sakinah mawaddah jeung warahmah anu kagenep aya rukun iman dina perkara qada jeung qadarna Allah teterang urang mulang bakal iraha mamah atanapi bapak heula duka neng heula duka salah heula bageuna ti anjali ibati Allah anu nangtoskeun namun enten ayeuna salira bageuna untuk mamah aya upah bapak aya sok bakti bageuna ka mamah jeung ka bapak angkat derajat bageuna anu katujuh didinya mamah bapak aya kena samping dipangteureun mamah jeung bapak emut mamah bapak 23 tahun ka tukang ngais neng Fitri emut kene mah emutnya mudah-mudahan emut dinten ayeuna mamah sepang panangan kapahna bageuna mamah panangan kiwa anu mamah kana pundak neng tak neng panangan kanan anu bapak kana pundak neng bageuna neng Fitri dinten ayeuna salira bageuna geulis panon cepil dami rambut bayi sanes kanten sajabina bageuna badan awak sakujurnya leuwih dina pangkonan mamah jeung bapak dinten ayeuna rek amit mundur bageun nyahunkeun karidoana ti mamah jeung ti bapak inget bageun geulis lamun teu aya mamah lamun teu aya bapak moal aya salira di alam dunia gubrak di alam dunia bageun 4 bulan, 7 bulan, 8 bulan hidup di kandung tilu jantan indung diuga tilu jantan rama 7 ganti halambaran bager mamah ngubrakeun salira ka alam dunia nyeri kapeulit na mamah bager nyawa taruhanana pikeun ngagubrakeun salira ka alam dunia bager aya hiji ning ditenan hiji kahayang ku bapak diadanan didoakan lapatna nyata Al-Qur'an mudah-mudahan salira bageun sing jantan istri anu soleh taya lian taya sanes usalira dinten ayeuna nyaluh di mamah di bapak rek minta panghampura Gusti Allah nu Maha Kawasa. Mobilih bageun ngeng ti alit ti bageun salira bageun aya di dinding
patalutakeun dirujakeun sapanujakeun sepuh saya bahe carek sanes-kanten sajabina ka mamah jeung ka bapa. Ingat bager teh anu disembah di alam dunia anu dikunjungan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sing patri bager nyaring nyuhunkeun pangampurana Gusti ka mamah jeung ka bapa. Hapunten dosa kelaku kajembara bana geus saking gerak luka cenah bager neng dirangkeun mamahna di perut bager mamah minta hampura ka mamah bager karetos deh. Ya Allah ya Rabbi tapi badina didinkan ayeuna sakeran putih jati rahayu bang jati ngakanan bager hidup bakti ka mamah terus kantan yang bisa jabi ngabager mamah ya putri salira pada semakin dihundir pangampura Gusti diajari di Allah subhanahu wa ta'ala kucukap lantarannya eta bapak indungna bager cekap anak bisun kening mamahna bager habis nyaka mamah bisa kening bager mamah sun kening aneh habis silahkan menjaga putri salira cekap bager neng selesai ngalihkeun pangkonan bapak salira sami di kumah wasuda sampaian apa anakku salira sapertos tadi ka mama tak iya gentosna bagir apa nu jadi gentos jantan mama salira boblodana bobeutina miladian sanang bapak setra dinten ayeuna bagir tawis bakti kanyaan kanu jantan sepuh nu jadi jimat eta kanyaan mama jeung bapak rek amit tuna panamu kiwari ngabeurakeun aya jeung sanggar bagir cekap bagir neng di sisingitan sumangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sajena bokona di paling jeung bagian neng kagem salira sopan ka apa. Alhamdulillah parantos pragoger pragoger cepang panangan apana sungkem ka apa sungkem pandoana nengna usapan urang. Rupa bagus dia bisa jatuh moben sareng mugi dinawa terus kebun biang kebun bapak awaton kusir dosa darajina pisan ayeuna pisan sekarang ini dirakuni bapak narewoskeun ka bapak ya utami nu janten wali nikah saliranya eta bapak salira bager ini nikah heman kanya anak kanu janten cimat kanya pun bapak dek nyangkeun hapuna tidak suka kelempatan lahir temu kaning batin Allahu akbar ya karim cekap adaki aturan tangan wae kasih aing bapak samisun Allahu akbar cekap bagir salajengna rangkul dua anak tengah-tengah salira anak ini rangkul mamah jeung bapana tengah-tengah ku salira dipeluk banget sok karewoskeun ka mamah jeung ka bapa menta pangahampura banget dedeh teuing cekap bagir anak ini dirangkul ini ku salira banget dedeh teuing anak ini kebang hati ulah sukma bagja tina kanan salira kuning didoakeun berasiat dunia anu barana pikeun hirup rukun syawira dina sagala mata cekap bagir neng ayeuna ngalih ka
aya uang salira bakal aya rai salira semangat agar sampai suka Allah ya Allah Allah ingat kasadaya Gusti ya Gusti Ketinggalan guys, ketinggalan. Samudari ini pada jatuh cakap dirangkul makin mamang kesalahan di perutusan makin panggilan di balik sepanggilan makin Allah Akbar yang karim sekarang panggilan selesai hari kata saya semakin panggilan Allah ya Allah kasira Gusti abdi surah ingat diri dina dampal salira hatta jalan kebacan sekarang ini aku di batuan kesalina makin keberkahan keberkahan masyarakat lagi kawan bisa tidak lagi Sadina karaka salina bagian kaan mungkin hampura bagian ngapain disimpan dulu saling kaa salina bagian Allah ya Allah doakan doa bagian kasalina Gusti ya Allah ya Rabbi anak dijadikan jadi kalbu jadi rahayu senang kuah didoakan pangeran lain salina berarti untuk laut seoi di hidup sekarang rumah tangga salina anak cakap pakai enak adek lainnya peluk kakaknya kakaknya peluk kan adek anaknya sajanya ke adek salina adeknya di sini peluk kakaknya peluk Allahu Akbar doakan ya mudah-mudahan lancar dalam jalan satu kewajibannya itu dalam berumah tangga dalam merasakan dari dunia ada dari dalam Allah Subhanahu wa taala. Cukup kalau sajina mama kali bapak sekali ini dilakun leng-lengna di tengah-tengah. Parantos ngaras ka mama jeung ka bapak ka uwa ka aki ka nini saneskan teu sajabina kulawarga salira. Namun hapunten ibu bapak sekali ieu neng calon pengantin istri teh tiasa jumpingan ka ibu ka bapak. Mudah-mudahan singkuring ngawakilan ieu fitri dua bili aya hiji kalapatan kali kali pertanyaanna nyuhunkeun dihapunten anu saking ageng da dihapunten Bapak. Dihapunten pisannya alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan doa ibu doa bapak sakali sami hadir di paten-paten janten hiji wasilah pikeun ka saya dina dinten enjing baris tu bagi rumah tangga ti aya salira nya eta bade usaha satelacan mamajeng bapak aya dia sakti lamunna bageuna anjing bade dilamun usaha neng Fitri nah godeg bade usaha dilamunna kuaha bade ucara salira kuaha bade nya alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan saya jantan hiji kajembaran insyaallah lain saukur bade ngalahun salira namun nu jantan utaminya dan jantan imam dina rumah tangga salira prak banget hiji kewajiban sanes kanten sajabina numutkeun hiji dina agama jeung agama sanes kantena prak jalankeun hiji kewajiban istri kanu jantan suami kanu jantan istrina nya yuk ayeuna kantun terakhir anu kadua nyaeta siraman salira kebersihan amak ku bapak palihan diulungkeun ku bapak palitan bikin hiji ciri bagian ku mama para dicadat saina dinten ayeuna bapak rek ngahulungkeun ieu palitan nya aman salira bagian dicadat ku bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bapak dipayun neng kadua mama terakhir subhanahu wa ta'ala. Ulucur balati wayadi tabanta bansari sengit bening gelis pun dengan hati sedaya ayu kadieu Bapak, dengan ayeuna
berliar. Muter. Aku kenalin pas dugi pas cilik nih gampang sakit gabi. Insya Allah di palitanya bakalan ngalih dan cara dia dari sosial kuringnya udah dapat ya saya ikhlaskan kalau yang meridotkan putri saya. Maka palitanya di paliman ku bapak itu ku bapak. Ini mama dirinya ayat saya kehidupan. Saya merobek 7 ruping, kembang merobek 7 rupiah. Maka saya ini juga biasa sebagai Kulur balatin Wayati taban-taban serani Sengit dingin kuli Sadaya kan itu mama sadaya Alhamdulillah Rabbil alamin. Cita mama serang bapak Aina-aina kartun saya tidak mempertahankan. Cari sing rausen panggilin main saya dapat sampainya kapain dia malah sekolah kapain dapat sampainya 2 orang kapain ini bagi kita berhasil kembali pandangan sampai sama amin.
عليه
ini lah. Apa yang gitu? Pada sawer, pada marung sawer ya. Lah, kadang-kadang yang mulai pada sawer lah. Disun pipi kanan kiri mama bapak siapnya. Neng, pandangan anak ke mama ke bapak neng. Mama bapak lihat kameramen, lihat fotografer ke depan. Nah, boleh. Adik kakaknya mana? Adik kakaknya silakan semua. 1, 2, 3 bebas. 1, 2, 3 bebas. Kalian dibatas manik pengaruh pengantina. Apa itu nama? Kalau nggak salah tadi apa? Ibu ini kata api. Kenapa nggak salah tadi? Kedua kayu karena itu. Menang nanti. Dan menang. Oh. Siap? Ayo bagian sawer Pak tarik kanan. Siap? 1, 2, 3. Gak jauh, gak jauh. Gak jauh. Gak jauh. Bapak? Jauh, gak jauh. Ya ayahku kena Indonesia. Siap, siap. Pakai dia. Cicat tuh. Aku beketang lah. Santai. Tenang. 1, 2. Ya, lep. Yo 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 yo. Ibu kali sekali hampir langsung beli pagi teh orang karena kekedahanan sana sekarang itu sejabina mau beli dengan orang karena kekedahanan sampai dengan sangat jarang diaturnya saninten bahwa saninten di perangkatan hampir nambah hampir sulit kelapatan apabila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.